Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Tries Mordani, abdi ti kelas 12 bahasa, absen 34. Ayeuna abdi hoyong nyaritakeun asal usul situ Lengkong Panjalu. Di kerajaan Panjalu aya putra kadua nyaeta Sahyang Boros Ngora. Sahyang Boros Ngora teh putra kadua ti Prabu Cakradewa, raja kerajaan Panjalu. Saanggeus Prabu Cakradewa lengser, putra cikalna Sahyang Lembu Sampulur II diangkat janten raja, sedangkan Sahyang Boros Ngora ditunjuk janten pati sareng senapati kerajaan. Dina usaha neangan elmu kasaktian, Sahyang Boros Ngora ngalalaan ka sakuliah tanah Jawa, nangin saanggeus balik deui remana kuciwa sabab elmu anu dipimilikna dianggep elmu hideung. Teras Prabu Cakradewa maretakeun anjeunna supados milari elmu sajati anu tiasa mawa kasalametan. Di kraton kerajaan Prabu Cakradewa nyauran putrana Sahyang Boros Ngora anu kakara wangsul tina lalampahanna ti Jawa di pulau Jawa. Prabu Cakradewa anaking Boros Ngora, elmu naon anu geus anjeun tapi salila ngalalana? Sahyang Boros Ngora ngajawab, Rama Prabu, abdi parantos diajar rupa-rupa elmu kasaktian sareng keahlian perang ti sakabeh panjuru tanah Jawa. Prabu Cakradewa ngajawab, nanging abdi ngarasakeun aya aura poek dina elmu anjeun. Leungitkeun eta elmu hideung, tur milarkeun elmu sajati anu bakal nungtung anjeunna kana jalan nu kasalamatan. Salanjutna aya nu lalampahan Sahyang Boros Ngora ka tanah suci Makkah. Dina hiji waktu Sahyang Boros Ngora nyaring cipta dina tapa barta sarta nampi pituduh pikeun angkat ka Makkah kalawan kasaktiana. Anjeunna tiasa dugi ka Makkah dina sabuntut panon we. Di dinya anjeunna tepang sareng Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahyang Boros Ngora menta sesuatu. Wahai Sayyidina Ali, abdi sumping ti tanah Jawa pikeun milari elmu sajati. Dupi anjeun kersa masihan tuntunan ka abdi. Sayyidina Ali bin Thalib ngajawab, wilujeng sumping para penuntun elmu, abdi bakal nuntung anjeun dina pamahaman elmu sajati. Kade ieu perjalanan bakal panjang tur pinuh ku uji coba. Sahyang Boros Ngora saterusna diajar mang tahun-tahun ngedalkeun sagala kasaktian dunia pikeun ngahontal hikmah anu sajati sareng Ali bin Abi Thalib. Ketika Sahyang Boros Ngora balik ka Panjalu, saanggeus lila berguru di Mekkah, Sahyang Boros Ngora mulang ka Panjalu kalayan mawa cai Zam-Zam dina gayung batok kalapa anu bolong. Tapi ku izin Allah Subhanahu wa Ta'ala eta gayung tiasa nampung cai. Prabu Cakradewa naking anjeunna parantos hasil cai suci anu anjeun bawa bakal janten rahmat pikeun lamah cai urang. Sahyang Boros Ngora ngajawab, abdi bade nuangkeun cai ieu di Lebak Panjalu Rama. Cai Zam-Zam lanjeng ngalir ngawangun situ anu ayeuna dipekawanoh salaku situ Lengkong Panjalu. Di tengah situ eta aya Nusa Gede atanapi Nusa Larang, tempat peristirahatan terakhir Sahyang Boros Ngora. Sakedap ti abdi hampunten bili aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.